warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna sadaya? Darama. Mugia hidup sadaya aya dina kaayaan sehat walafiatnya. Dinten ayeuna pendak deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Materi anu baris dipedar dina dinten ayeuna nyaeta aksara Sunda. Aksara Sunda baku atawa sok disebut oge aksara kaganga. Disebat aksara kaganga tiasa oge lantaran huruf mimitina teh nyaeta di dieu aya ka, aya ga sareng aya na. Aya teh contoh huruf tina aksara Sunda. Aksara Sunda dibagi jadi dua bagian, aya aksara suara vokal mandiri sareng aya aksara konsonan atanapi ngalagena. Aksara suara vokal mandiri di dieu jumlahna aya 7 huruf. Wanguna atanapi bentukna sapertos kieu. Aya A, aya I, aya U, aya E, aya O, aya E sareng aya E. Contoh ngagunakeun aksara Sunda vokal mandiri atanapi suara mangga tiasa ditetenan contona sapertos kieu. Di dieu aya huruf A sareng huruf A, dibacana janten AA. Ieu aya huruf A sareng I, dibacana janten AI. Ieu aya huruf U sareng huruf A, dibacana janten UA. Tah contona sapertos kitu. Lajeng aksara ngalagena atanapi konsonan. Wanguna sapertos kieu. Jumlahna aya 20 genep huruf lantaran ditambahan ku huruf nga, nya, sya, ha, jeung ca. Aksara ngalagena sakabehna dibarengan ku sora A di tukangna teh. Jadi teu aya B, teu aya N, aya G ba, aya na, teu aya P, aya G pa. Sareng nu sanesna sapertos kitu. Upama urang bade nulis kecap mawa di seratna teh sapertos kieu. Ieu huruf ma sareng huruf wa janten mawa. Sanes kieu kade. Upat upami hideep nyatetna sapertos kieu. Margi upami diperedakeun dibacana teh janten kieu. Ieu ma, ieu a, ieu wa sareng ieu a, jadi maawaa kan lepatnya. Ieu contoh nu sanesna upami hideep bade nyatet ngagunakeun aksara ngalagena konsonan. Ieu sa, ieu ha, janten saha. Ieu ma, ieu ta, janten mata. Ieu ba, ieu pa, janten bapa. Tak kumaha upami hoyong ngagentos sora A ditungtungna janten I, janten U, janten E, janten O, janten E. Tah minggu payun urang ngabahas ngeunaan rarangken dina aksara Sunda sareng angka dina aksara Sunda. Rupina mung sakitu heula pembahasan ngeunaan aksara Sunda dina dinten ayeuna. Mangga diregepkeun upami aya nu teu acan ngartos. Dicatet dina catetan masing-masing sadaya
huruf-huruf aksara Sundana sareng dipelajari deui. Hatur nuhun kana perhatosana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.